warahmatullahi wabarakatuh. Tepangli sareng abdi analita dina acara Raden Warta. Gadget di zaman ayeuna geus dipake ku sakabeh jalma, mulai ti sepuh dugi ka murang kali. Gadget zaman baheula teu acan sacanggih zaman ayeuna, anu bisa sagala serbaguna. Ngawitan tiniangan informasi modern, sarana komunikasi anu leuwih canggih, tiasa ngarekam jeung moto, teras di zaman ayeuna meuli tuangan oge tiasa tina gadget. Salian ti eta, gadget teh bisa nyieun urang poho kana waktu. Teras gadget oge tiasa ngaruhan kana sosialisasi di masyarakat. Gadget ngaduhan dampak positif sareng negatif. Tah, aya salah sahiji tempat pangulingan anu sok dipake jang nongkrong barudak zaman ayeuna. Nyengakeun hasil liputan. Hatur nuhun ka analita di studio, ayeuna simkuring nuju di alun-alun Majalaya bade ngaliput perkawis dampak gadget di kahirupan masyarakat sareng di kahirupan rumaja ka pengunjung anu aya di alun-alun Majalaya. Gadget di zaman ayeuna geus jadi kabutuhan sapopoe. Komo deui di zaman teknologi zaman ayeuna. Komo deui jang budak milenial. Ayeuna gadget bisa jang neangan ilmu pengetahuan anu jember. Salian ti eta gadget di zaman ayeuna sok disalahgunakeun saperti dipake jang main game nepi poho waktu jeung sajabana. Gadget oge osok dipake main game ku rumaja zaman ayeuna, nepikeun aya lomba-lombana. Sabab game tina gadget loba rumaja anu poho kana sagalan. Di ayeuna nuju aya di alun-alun Majalaya bade tumaros ka salah sahiji atau sababaraha anu salah ku rumaja di dieu. Wilujeng siap, dia abdi bade tumaros ngeunaan gadget. Naon sih dampak negatif sareng positifna gadget teh kanggo teteh sakalian salaku rumaja. Dampak positifna mah biasa ngabantosan di sekolah, komunikasi, belanja melalui also angkat-angkatan ojek online. Dampak negatifna salaku pelajar. Dampak negatifna mah sok hilap kana waktos, jadi males, boros kana kuota, Cekap sakitu we. Atos cekap sakitu hatur nuhun teh wilujeng siang. Gadget teh salian dianggo kangge usaha saperti dagang acuk lewat gadget. Janten urang teu kudu capek-capek dagang di luar imah. Ya, abdi tos aya sareng salah sahiji pengunjung. Wilujeng siang Ibu. Ya, abdi bade tumaros. Kumaha sih dampak negatif sareng positif gadget kanggo kahirupan Ibu? Ya, kalau dampak positif menurut saya sih ada juga ya. Kalau bahasa di YouTube kan, misalkan pelajaran. Kalau kita orang tua harus mandu ya, misalkan itu terus juga belajar menghitung. Jadi kita arahkan gitu, itu positifnya. Kalau negatifnya, kalau menurut saya, ya kalau terlalu lama, kalau dianya yang dituju itu mainan, YouTube juga mainan kayak gitu. Jadi kalau terlalu lama itu ya takut mata ya yang kena. Jadi mau apa sih, juga sih ya, kalau bisa jangan terlalu lama lah dibatasi kalau untuk main gadget. Kumaha sih cara Ibu jadi ngatur waktu kanggo kurang kali Ibu main gadget? Kalau ngatur waktunya, kalau saya sih kalau memang ada temennya di luar, misalkan temen main atau main di playground, prosotan atau itu apa itu, kalau lagi ada temennya mending dikasih itu aja waktu di luar. Kalau istilah sih yang sekarang saya jalani mah ini, saya beli Android TV, jadi YouTube-nya teh nontonnya di TV, jadi nggak terlalu dekat gitu. Jadi YouTube-nya dialihkan ke TV gitu. Iya. Hatur nuhun Ibu, punten ngawago. Iya. Wilujeng siang. Iya. Biasa, rupina cekap sakitu anu tiasa didugikeun simkuring di awal hak sareng Evita Aprila salaku kameramen di alun-alun ngalaporkeun uih deui ka analita di studio. Hatur nuhun ka Diaul Haq anu atos ngalaporkeun liputan di alun-alun.
Rupina tos sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuna pamirsa sadayana, mugia ieu warta janten manfaat kanggo sadayana. Saninten buah saninten dibawa kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.